Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkeun sim kuring kiram pena putra ti kelas 10 mipatilu. Di dia bebari nyarita babar kodog Kian Santang. Kian Santang teh putu ti Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di pajajaran malah ti Pulau Jawa teh jalmi nu tiasa nandingan kasaktian Kian Santang. Dina hiji waktos Kian Santang ngadeuheus ka ramana nyata bade adu jajanten hayang tarung jajanten tapi teh anu tiasa nandingan terus gitu ngadenge ti putrana Prabu Siliwangi teh ngalatosan ka sadaya ari nujum nyata sugan we jalmi nu tiasa nandingan Prabu Kian saktian Kian Santang. Gitu teh aya nu tiasa ngajawab. Nah lantaran kitu tilas sacan eta aya aki-aki nyamperkeun ka Prabu Siliwangi. Saur ti aki-akina teh kaula apa saha jalmi nu tiasa nandingan kasaktian ti Kian Santang. Nyata aya jauh ti negeri dia, jauh di dia nyata di negeri Mekah. Minata Bagenda Ali. Misalkan Bagenda Ali ditarungkeun sareng Kian Santang, saha nu bakal meunang? Saur ti Prabu Siliwangi teh. Kitu si aki-akina pok leungit. Apal kitu Kian Santang kalahkah teu geunah cicing hayang gara-gara patepung sareng Bagenda Ali. Lantaran pal kitu Bagenda Kian Santang gerakeun indit ka negeri Mekah. Saenggeus kitu di negeri Mekah Kian Santang patepung deui sareng si aki-aki nuju diuk inu hanapeun tangkal korma. Jadinya Kian Santang satanya ka si aki deui, "Ki, mana nu jalmi nu namina Bagenda Ali teh?" Saut ti Kian Santang teh, "Ai si akina ngan saukur melong, ai anjeunna saha?" Saur ti si aki teh, "Kaula Kian Santang ti negeri Pulau Jawa. Kaula bade patepung sareng Bagenda Ali, bade anu jajanten. Cenah Bagenda Ali teh jalmi nu sakti nu tiasa nandingan kasaktian ti Kian Santang." Saenggeus kitu saur ti si aki teh, dia teh tuturkeun aki. Pas kitu nuturkeun si aki we si Kian Santang teh. Teu saacan sabaraha lengkah si aki pok nyarita, "Jang pancanakeun ieu aki jang." Aki tinggalin, aki hilap. Terus kitu Kian Santang balik deui nyanakeun ieu si aki. Mororek dicandak si ceukna teh kalahkah heuras candak teh, candak. Saheras-herasna si Kian Santang nyandak kalahkah abus kana jero taneuh si Kian Santang teh. Geus kitu geus ngepot ngesang si Kian Santang teh curigaeun ka si aki bahwa si aki teh lain jaman nu samanaya gitu. Geus kitu nya si akina teh digigireun Kian Santang. Geus kitu si Kian Santang tatanya, "Aya andika saha?" Dinya si aki ngasaukur seuri, "Kaula teh jalmi nu andika pelarian nyata Kian Bagenda Ali." Pok apal ti dinya Kian Santang minta guru ka Bagenda Ali. Ngan Bagenda Ali maya 2 syarat, nyata kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat sareng kudu masuk Islam. Nyata sapal kitu Kian Santang abus ka Islam. Saenggeus cukup ilmu Kian Santang minta mulih deui ka pulauna. Ngan saacan kitu Kian Santang dibere widya ku Bagenda Ali nyata kudu nyebarkeun agama Islam. Sareng dibere 2 barang ku Bagenda Ali teh nyata Quran sareng tasbih. Jadinya Bagenda ininya Kian Santang teh mulih deui ka negrina sabanya nyebarkeun agama Islam. Ngan bakwana mah
kersaeun terima agama Islam. Lantaran kitu Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton datang si di tempat di Garut, nyata di cek sakaul mah di Garut, Pakidulan Garut. Nah seperti dinya anjeunna ngahiang ngalengit sampai wujud sampai wajibna minarupi jadi maung. Terus kita nutiasa di tepangkut kusim kuring hembara bilih loba salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.